Kenaon cungur? Aduh, sorry nih ay. Aing keluar caw ya. Duh, untung ka deuleu mun hanteu dulu aing bancunur. Sama sakit wae lebay lah. Kebenang iyo. Aya eta cawi naon sa? Caw mulai ding gak kesasak tuh. Atuh, kebeneran ku aing uang belinya. Bibi aing ge hajat. Lah, moal bapak aing bisa nyarekan. Ih, sia gede-gede sieun kena kekolot. Buru-buru yeuh, ku aing di duitan cepet. Moal ding, moal dijual mana bapak aing. Mana cepet gocap mah bae lah. Kan, najis cepet gocap mah. Mun cepet mah aing lah. Ding. Hah? Iya. Cepet bae. Bae. Udah. Ya. Kalau tahu duit ada loba sih teh mah. Udah. Ngalek pek pisan tuh. Sia. Nuhun nya. Heeh. Lumayan, Mat. Coba aya hiji deui Aing ngoncik ieu geus hujan deh we. Oding, nasi mau cau di mana kan? Ti lebat. Di Lebak di mana? Menang meuli. Menang meuli ti saket. Isi isang. Si Isa dijual cau kan ku aing teh tadi alah hungkul. Ih, nyawa teuing, nyebutna keur butuh duit cenah. Dijual kayak aing butuh cek aing ka aing yang ari tajil. Karep teuing aing ah. Teu hayang nyaho da geus di duitan. Begal Oding, mau dijual cek aing teh tadi duit ka sisa. Oh, yang ayuan itu 300 mah. Nah 300 mah balan ari sia ti sisa meulina sabaraha? Ayo meulina mah 100. Ngan aya kudu aya buruhan atuh da manggul ti handapna kumaha? Banget sia hurung kitu punyuk kira putina 100 jadi 300 mah bal. Aya eta mah ai kersa, wantun galeuh teu wantun tong geuleuh. Bawa sia punyuk. Aduh, si kehet si bebal ku aing kita panguarkeun cek aing teh jeung pargi tajil aing ah. Kehet si Paisa. Kehet sauk lah kan dijual si bebal. Mana cau na Paisa? Kalah kebejanan ge. Sekolah lain, Pak. Ulah lain naon? Pak cau. Yo, beli geus pencet nama sekolah lain. Ya teh Jika nama Paisa. lain loba, Pak. Teu puasa ieu teh ulah ngabohong. Nah, selalu ngabohong. Manehna saha pedal? Sia kado dijual cau kasih oding. Kapan ku aing tadi ditah di ala jeung pargi tajil. Ngapal di mana? Pan si oding atuh deula papanggih. Heeh, Pak. Pak bebal ulah ngabohong sia teh kumaha bulan puasa ka kolot. Ditah di ala jeung tajil ka dijual ai manehna nu dirasa Paisa. Jeung ngabuburitan. Terus ngomong ku si Neng. Ai satu duit dia lah. Can lah, gue. Urang ngabuburitan lah, Pak. Bebal sia kitu punyuk teh kita ngalacau ka dijual sianya. Oh, itu, Pak. Tuh dulu tuh menurut jog-jog. Jog-jog di kamari bapak ge sebuah tas ngarit ini nyata. Nah, kumaha ngaranna? Cicing daguan sakeun ngeri begitu poek mah. Langsung tingkrap. Mahal nu kitu teh. Wah, lain mahal-mahal tinggal sepoek aing ngejog-jog. Gulung. Mati tawa. Yang ada daguan poek sakeun deui. Kodok! Naon? Heuh naon kikieuan anda aya teu ngarti? Heuh naon kikieuan teh aya teu ngarti? Yuk, aing keur ngintip manuk cek aing teh. Pas ibar tuh. Sia ada punyuknya. Lain berbeda tuh. Nah, Pak. Punyuk sianya. Aing tambah kesel aing mending ngeureun batur aing. Saha nya ieu? Jo. Tenang aja. Yang bisa sampai aing komik ini mereka sih. Nu boga anak sana nyakin wae euy. Karena HP lah bisa gitu. Bisa nyarpis. Petir aja nah. Jadi kieu tuh hancur tapi di aing masa lagi bisa diadean pokoknya. Disulam daun. Heeh, siap ya. Kana mana? Balik ke lah. Heuh sok, aing kan beres ya. Heeh. Ayo bisa. balik ge mah teh. Aing nyarpis di imah lah mau balik gitu. Magawean anu kieu mah kudu di tempat tenang.
Mau waras sih lo baca makin. Mana? Deka dia ah. Mang. Kemana mah? Gak elo jalan mata teuing. Naon? Teuing ke apa? Nama? Heh. Wow. Kita kabeh aing mah. Yo. Cenah si mana? Aing juga lulus. Sing tarik ngomong teh kumaha? Lulus. Heuh kumaha? Aing teh hayang lain teh hayang guru dokter gitu, Jo. Ah. Bau anjing wah sia naon? Ya gocap aing wayang. Aing hayang ngucap mah. Berobat anjing. Aing hayang ngucap mah. Eta, Sia aya naon? kan anjing tah. Ieu. Tah. Gocap anjing tah aya, oh. Dulu aing dulu. Ieu gocap. Dulu lah ka dieu. Gitu. Dulu mah anjing. Si Faisal mah goblok. Faisal dulu. Aing gawean pengen tinggal rokok we kan cuy aing. Pengen tak kasih Faisal sih kayak Oh, mah. bener anjing. Aing. Bayang anjing sama aja ya. Salah kumaha? Aing butuh jeung Ya kasih Faisal aja aing. Heh. Itu. Bayarnya jadi gorokan cuy aing atuh. Sal. Heran aing ka sia mah euy. Mangku mah pan timing teh kompak jeung sia teh. Aing teh geus sepakat. Eta teh mun sa-M teh bagi 2. Sini geus 80% itu setik deui sa-M 500 juta ewang. Kumaha panggil eta kompak kieu aing heran. Cik atuh sia teh kumaha visi misi ti mimiti urang jeung mana teh pan eta teh geus klop geus aya hitam di atas putih. Sia mah jadi ngalewar kieu. Teu ngarti aing. Ieu urang teh geus erek gol eta teh setik di gol. Bener aing lamun geus gol teh urang jeung mana teh tinggal menikmati hasil 500 juta ewang sa-M bagi 2. Lamun teu mikir ka dinya mah. Seneng banget eta hasil tina era teh. 500 juta boy. Leutik-leutik. Siang ngalewas leutik hilang kabeh musnah. Tahun aing si Aja gede. Heran aing mah. Jadi rada burung. Sa-M teh leutik. Kumaha deui eta aing ayeuna neangan posisi nu kitu. Kesempatan tidak datang 2 kali boy. Lieur aing mah ku sia mah. Sok aing ana jelaskeun ku sia aing minta penjelasan ti sia. Ngomong. Sia ngomong ulah cicing wae, sok jelaskeun. Naon masalahna sia? Klarifikasi sok aing mah ngomong. Ngomong cek aing ngomong-ngomong. Wae. Ulah sampai ku aing tampiling. Jadi tampiling pisan ku aing teu ngomong-ngomong sianya. Astagfirullah. Paman, punten bade tumaros ya. Lapar orang majang itu. Abi bade tumaros. Tumaros naon sok? Abi teh nuju milarian jalmi ya. Tah, kenal ka jalmi ya? Aya we nya gogoda naik keur puasa kieu. Terang jang ya. Abi mah terang buminana ge. Ular Rasmang di mana bumina? Ulah res ya. Di mana? Aa ka dieu we ya bumina ya. Abi terang. Di mana, Mang? Tah. Sing bener atuh Mang, pan aing teh nanya teh sebenar-benar mun dicaliwurakeun. Pan bener ieu teh. Ya. Nyangka aing caliwara. Bener aing teh nanyakeun teh. Pan aing nanya sebenar-benar. Aing lebih bener nanyakeun. Oh atuh. Cewek jalma teh. Sia nu gelo.